Kenaon ieu? Rek ngechat aing teh teh. Ngechat nah. Chat body atuh piraku rek ngechat banget. Bila aku ngopi. Nama terang ngopi. Heeh, lambung teh. Apana naik ku teh kana kelek ke dieu. Mah ganti. Kana naon ayeuna? Kana es we ieu mah tah. Es teh jati. Seger pan. Teu nyurulung kana ti koro oge. Yo. Ti koro oge keprok pan. Buset, hore-hore. Seger ieu mah bener. Keur mah hargana murah. Parah ya teh. Goceng, timbang goceng, ieu mah rupa-rupa sih eta ge kumaha rasa aya goceng. Pokona 5.000 nepikeun ka 8.000. Aya masalah harga mah nya eta ge bisi maneh rek meuli gocapeun bisa ada. Bebas sama kumaha duit. Eta ge sih rupa-rupa. Aya teh hijau, aya teh manis, aya teh iis. Eta mah nya teh nu dagangna. Aya oge teh ge dinu enteh-entehan nungkul henteu. Aya Milo, aya Tahiti, aya teh ucing. Eta teh jijai. Mun meuli di mana eta meuli? Ari meuli mah deukeut eta di dinya, deukeut PT Kuti Karunia. Pokona es teh jati, patokanna deukeut PT Kuti Karunia. 100 meter dinu PT Kuti Karunia. Pokona di Kampung Babakan Cikao, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao keneh. Di dinya we teh mah hayo. Nya kotana hungkul meureunana teh Purwakarta lah. Es teh jati mengobati segala jenis haus dari mulai haus tenggorokan hingga haus kekuasaan. Es teh jati banyak varian rasa dari mulai rasa Milo, Tahiti, lemon tea hingga rasa yang pernah ada. Urusan harga jangan ditanya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan beli sekarang juga. Kecuali Anda tidak punya uang. Es teh jati bikin merinding.